kaum dangu wilujeng tepangdang deui acara urang ngajengkeun hanca dongeng urang teraskeun. Sakedik demi sakedik ai bakatku dihanca para wargi dongeng teh biasa tamat para mitra. Namun lami keneh dongeng teh masih keneh seueur patula patalina. Upami hoyong terang kumaha tamatna teraskeun we dangukeun dina waktosna kitu. Mangga urang teraskeun dongeng judulna teh nyata Jawarati Kuburan karya Kileuksa. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja daya mamung sakadar fantasi sur Kileuksa geusna kitu para mitra sadaya. Sakadar karangan ai karangan teh dongeng teh dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus sangkan ngaran desa saluyu sareng carios kitu para mitra nu ngawi mangga urang lajengkeun deui. Atuh para wargi sadaya mangja ngaturkeun hunoge ka para mitra sadaya mudah-mudahan urang duwi kadanget ye salamina dipaparin kasehatan. Urang salamina dipaparin kasehatan sangkan urang tiasa ngalaksanakeun tugas-tugas sakumaha mistina, tugas di dunya sareng pibakeuleun di akhirat, dunya wal akhirat. Mangga para wargi sadaya urang sami-sami nyengur tos dugi ka mana tugas-tugas urang ngayakeun introspeksi mawas diri maca ka diri sorangan para wargi sadaya. Ayo kakang nepi ka dieu aing teh sedang bieu tugas teh kudu target tujuan teh kudu nepi ka dieu. Tah ieu para mitra mudah-mudahan ai parantos emut dugi ka palebahdinya mah urang salamina ngemut sapapaosna yen tugas urang teh dunya wal akhirat. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongengna. Atuh mangga ngaturkeun nuhun dongeng parantos dugi ka nalika Mama Sutara harita teh nuju ngayakeun babala gempagan sareng anak muridna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sok barudak kurang tuluikeun caritaan Mama kamari. Nyaeta kamari Mama kungsi nyarita yen urang teh kudu nuluikeun tugas urang milampah pagawean neangan Nini Kalingking. Cek Mama Sutara bari ngareret ka anak muridnya terus diselangku ngarenghap narik napas panjang siga nu ngarasa lowang keur kitu pok si radia milu nimrung. Leres Mama, urang teh ulah cicingeun. Ayeuna mah sadayana kedah ngiring milarian musuh we sawios di kedah salempang Mama. Urang boro we lah ku sadayana piraku si Kalingking teu katewak. Atuh urang teh kumaha we carana mah? Da urang teh seueuran Mama. Cek si radia bari ngacungkeun peureuh. Ger disaleung seurikeun ku sararea ari Mama Sutara pok nyarita deui. Oh, bener. Bener teh radia. Tapi neangan tempat Nini Kalingking teh lain pagawean enteng-enteng euy. Lantaran teu puguh tempatna pang-pang nama. Urang teh kudu hati-hati dina ngajalankeun pagawean ieu. Jeung deui ceuk kami mah teu kudu sarerea, cukup we ku tiluan. Hah? Naha Mama? Naon margina tuh? Tiluan apaan kapungkur ge parantos asak badan ten yen Nini Kalingking teh bade di Joragu sadayana Mama merah langkung giat. Nginsur Mama. Ulah waka indit ayeuna urang dagoan heula sumping Neng Malati. Namun pan Neng Malati teh sumping-sumping. Kakara urang indit sarerea tapi naina bet Robi Mama. Naon margina teh Mama teu kahartos abdi mah. Cek si radia megah kalimat. Sarerea menipating rerenghap poku Mama Sutara dijawab kalayan tenang. Ieu sabab nama radia. Memang hari satadi nama urang ini twe sarerea ngalah loba kakuatan. Jeung ngarah euy babakuna mah. Ari loba kakuatan mah urang teh sahandeuna namahan kayakinan. Tapi diinget-inget deui sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung dihutahkeun dipikir kalawan leuwih mateng dipikir deui kalawan leuwih asak eta rencana teh kurang hade euy radia lantaran bakal loba mikeun tanaga teu puguh sedengkeun musuhna ge can kanyahoan di mana cicingna. Da ieu anu jadi persoalan teh urang teu nyaho di mana aya musuhna urang ngabring-abringan miceunan tanaga teu puguh. Eueuh hartina dipikir-pikir mah cek pikiran Mama mah. Dah kulantaran gitu ayeuna mah kieu bae. Mama boga deui hiji rencana nu tangtu bakal dilaksanakeun ayeuna. Cek Mama Sutara nyaritaeun heula pok ditempas ku si Encang. Oh,
mangga ger masaurkeun mama lah bari kumaha rencana ayeuna teh da abdi mah sareng rencangan parantos saya ge kanggo ngalaksanakeunana da salaresna mah tugas teh parantos lami diantos-antos ku abdi mama cek si Encang sigan teu sabaran pisan. Manehna geus hayang init sajungjungeun neangan nini kalingking lantaran geus aya rencana kitu ti sawatara waktu ka tukang tapi nepi ka harita can dilaksanakeun keneh bae. Nya syukur Cang. Da memang kitu harapan mama oge. Ari anu rek dijalankeun ayeuna teh kieu anu kudu ini teh teu kudu sarerea cukup ku tiluan we di antarana mama sorangan dibarengan ku si Radia jeung maneh Encang sedengkeun anu sejena mah taki-taki we di dieu bisi aya naon-naon aya paribasana bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta ari aya nu nungguan masahan teu na meureun bisa diapalan kumaha we carana mada urang teh manusia boga akal jeung pikiran dah kitu rencana ayeuna teh kumaha kaharti kumaneh Encang cek Mama Sutara bari ngareret ka si Encang nu ditanya gancang ngajawab meni giatna keur gartos mama sumangga abdi pangiringan mama jawab si Encang bari mangguk paroman katara malah mai lantaran asa kapake rek dibawa makalangan atuh para mitra sadaya kaitung langka jelema nu kapake kitu lantaran sahenteuna ge sing saha jelema nu dibawa ku Mama Sutara sahenteuna tingkat ilmu panemu dina ulin silatna meureun geus kaukur yen waktuna si Encang kudu ngalaksanakeun tugas model kitu. Da sahenteuna ge moal mawa jelema nu hanap-hanap moal mawa jelema anu leuleus keuyeub jiga keuyeub apu tapi sahenteuna mawa jelema nu kasitur tanginas bari jeung ilmu panemuna luhur. Artos mama lah adu mangiringan oh syukur kami ge percaya kana kasatian maneh Encang tapi ari re naon teh kumaha maneh Radia sanggup milu jeung kami cek Mama Sutara bari ngareret ka si Radia gancang si Radia ngajawab abdi ge sanggup mama bujang-bujang siang kang abdi mah atuh dalah janari tengah wengi oge da Cang tos bakal ngalaksanakeun parentah ti mama nanging bade iraha mama miosna teh saena malah ayeuna we sakantenan mama da abdi parang sayagi ayeuna keneh oge sok sanaos ayeuna ge abdi siap mama cek si Radia bari neuteub ka guruna nyeh Mama Sutara imut pok ngajawab oh syukur Radia syukur kasanggupan maraneh katarima pisan ku kami tapi perkara ini ulah ayang ayeuna keun we telat saputing deui mah da moal naon-naon ini teh urang isukan we subuh-subuh ngarah segere jeung jag-jag keneh cek Mama Sutara bari neuteub ka si Radia oh mangga kitu ge mama lah sumangga mama lah abdi mah sejak giringan we kana pangersa mama nanging abdi teh aya keneh taroskeun mama kumaha kawidian upami bade tumaros abdi teh cek si Radia siga nu asa-asa urek nanyakeun soal naon maneh teh Radia besok we caritakeun tang dugu kami bakal dijawab ari bisa kajawab mah lantaran sagala rupa ge kudu jelas jeung kudu kaharti ngarah lancar dina ngajalankeun tugasna. Hatur nuhun mama kieu maksud abdi teh kumargi nu bade dipidamel teh rada abot da puguh kedah milarian kaunggal tempat sareng bade mayunan tarung deui tah ku jalaran kitu kumaha perkawis bakal mama nah kedah ngabantun ti dieu atuh nepi kumaha da penting atuh perkawis bakal teh mama malih kalempohan di jalan mah kitu tah nu mawi da upami mengayakeun panalung ti teh bakal kedah diemutkeun margi upami urang kirang dina soal perbekalan pan bahayang kena nu dimaksud teh moal duwi kana nu dituju kitu tah maksud abdi teh mama cek si Radia paringa hehe siri atuh barang ngomong kalamas keleme siga nu eraeun ger disaling sirikeun ku baturna oh soal bakal Radia oh kaharti gampang perkara bakal mah memang bener Radia urang teh dinanggoni ngayakeun panalungtikan lantaran santeuna urang teh minangka rek nalungtik hiji kajadian-kajadian anu urang teu nyaho bari jeung waktuna teu puguh tah di dieu urang perlu diperhitungkeun kana soal bakal
ulah kejot borosot ulah getas harupateun kena urang aya kapentingan langsung dilaksanakeun bari jeung teu inget kana perhitungan model kieu syukur dia. Tapi sok senajan kitu ku kami geus diperhitungkeun urang mawa duit we sing loba lantaran ari kudu mawa dahareun mah borat jeung deui anu ngaran tarung teh kudu kuat nahan lapar dina eueuhna kitu tah kudu ngawayahnakeun maneh ceuk paribasa mah kudu daek nurutan domba ngadaharan pupucukan atawa bumbuahan lamun dina eueuhna pisan pan urang diwaras sok puasa da kitu radia nya kaharti meureun sabab sanajan mawa duit oge ari warungna eueuh mah moal bisa jajan moalnya urang ngagayeman duit nu mata kumahang ge wae perkara eta mah ari duit mah tang turek mawa sacukupna ngan aya nu kudu diperhatikeun pisan radia nya eta pakarang jeung parabot segena kudu sadia dah sakitu we nu penting nama radia jawab Mama Sutara bari neuteub ka si radia pok si radia nyarita deui kahartos atuh mama mangga itu nyangakeun ka mama upami kitu mah abdi mah bade ngiringan kana pangersa mama we nanging ieu perkawis parabot rumah mama lah teu kedah salempang atuh da sagala rupi ge ku abdi teh parantos disayagikeun kaya ning badog peso balati siku-siku tamang peurah orai sumpit sareng sajabina kalayan kumplit kandung nganggo we mama nu perkawis anu bada kitu mah cek si radia bari pepeta. Oh syukur radia pek atuh geura sasadiaan tanaga kami rek nyadiakeun heula parabot lantaran kami ge kudu sasayagi cek Mama Sutara bari jung nangtung malah si radia jeung sincang narangtung pok si radia ngajawab unjuk sumangga mama lah abdi sadayana bade sasayadian ayeuna keneh cek si radia bari ngajajabkeun Mama Sutara nepi ka lawang sanggeus Mama Sutara jauh sarta geus asup ka bumina si radia balik deui ka baturna tapi sanggeus gek diuk bangun gagah pok si radia nyarita batur poe ieu urang sasonoan heula euy lantaran isukan mah kuring teh jeung sinjang rek niang eta pikeun ngajorag mini kalingging sarta bakal makalangan tarung ngalawan ujarahat ieu tugas urang teh tugas mulia tugas anu suci nyaeta nganyurkeun bebeneran bari jeung ngaberlantas kajahatan jeung pokona mah anu teu bares we kitu tah nya jadi pokona mah tah kulantaran kitu kuring samemeh miang teh rek di naon teh bisi ieu mah nya bisi kuring diparengkeun bobor karahayuan lantaran umur mah nyaho pan sok senajan kuring ora keneh nya umur mah da nyaho da ngaranna ge taung urang teh ngahareupan musuh sedengkeun musuh pan sakitu kawatna tah ieu mah bisi nya bisi kaparengkeun kuring bobor karahayuan ayeuna kuring rek minta dihampura ka sararea datang tu kuring teh loba kasalahan ka sararea teh jeung nadu kuring teh rek minta pangdoa ti sararea sangkan kuring bisa ngalehkeun ini kalingking sarta bisa balik deui ka dieu bari mawa kamenangan bari mawa pokona malah naon teh perdamaian begitu kumaha sararea ngahampura atawa moal ka kuring cek si radia bari ngarewet ka baturna siga papaku keur pidato pok dijawab rame pisan meni reang dihampura cenah meni reang patemalan pok ditempas deui ku si radia waduh syukur euy syukur pisan batur-batur malah kasalahan aranjeun sakabeh ku kuring dihampura pisan jadi mah urang teh pantos pisan namun si dihampura lantaran rek paturai tineung sasat mah kuring rek idit perang sedeng gunung perang can puguh nasibna ting selamat ting moal pokona mah aya di antara pae jeung hirup tapi si inget yo si bebaskeun soteh kesalahan dari hutang mah anggar we kudu dibayar lain kitu cang hutang mah kabawa kena urusan hampura-hampuraan lain cek si radia bari ngareret ka si encang ger sare-sarea jeung sirikeun bener lah bisa lunas teh kasalahan dari hutang mah tetep we kudu dibayar tapi geus lah ulah nyaritakeun hutang pamali lah ayeuna mah mending urang hiburan lah hitung-hitung pakaulan samemeh paturai tineung ngarah teu leungiteun teuing papisah tuluyna cek si encang bari neuteub ka babaturanana pok si radia nembalan ayolah
So kurang susunan lah. Tapi kumacarana atuh urang teh hiburan teh. Narek panco atau silih pencetan? Cek si Radia beri singgil. Bala begitu para mitra hiburan sakuru panco atuh. Naon teh tarik tambang. Kieu yo. Urang silih pencetan we ngaraisukan harampang. Ulah pergal ting awak lantaran kasebutna gerek tarung urang kelin. Cek sincang bari muka baju geus kitu terus diukna malik jadi nukangan baturna tapi baturna can aya nurutan kalah kapok si Aming nyarita ka si Radia. Kumacarana itu tuh narek ngandai tore duaan-duaan itu da kudu puguh heula ngara aman jeung adil. Oh lol ngalah gampang mah kieu lah sok ngajajar hiji terus ngantai silih pencetan lamun geus lila malik cek si Radia bari perta. Wah adil atuh kitu mah lantaran ditungtung bakal rugi. Lantaran kudu anu teh kudu 2 kali mencetan ka batur sedangkeun manehna bakal sakali dipencetan ku batur. Mending ngandai cara sejen. Cek si Aming bari ngahulang. Bari melong ka si Radia, pok si Radia nyarita deui. Ulah bodoh atuh nguriling ngantaina nyieun buleudan anu rapi. Jadi sarerea bisa silih pencetan kalayan adil. Jadi mun malik teh bakal kabagian 2 kali sewang. Kumaha mun kitu satuju euy. Satuju cek baturna ngireak. Oh syukur hari satu Jumat tuh. Sok baru kabajuna urang nyieun buleudan sing halus. Terus urang silih pencetan ngarah ka bagian sarerea. Cek si Radia. Kituna bari muka baju tuluy diturutan ku sarerea. Rak ngamimitian silih pencetan diukna ngantai mangrupa buleudan. Sarerea ngarasa bungah jeung sugema bari diselang ku gogonyakan. Para mitra kaum dangu kacaturkeun isukna Mama Sutara jeung si Radia katut sincang geus saged segala rupana. Samemeh nu tiluan hilit pok Mama Sutara mereh heula pepeling ka muridna rek ditinggalkeun. Barudak sakabeh ayeuna geus ngitih kana wancina ninggang kana mangsana. Sarta geus tuluy kana waktuna kami jeung si Radia katut sincang kudu miang pikeun ngajorag ka nini kalingking. Tah kulantaran kitu dina waktu ieu pisan kami rek ngamimitian dunta. Rek neangan ini kalingking sing nepi ka beunang. Kami moawa kabalik lamun can hasil newak si kalingking sarta moawa kabalik lamun jang banara jeung marati bodas can kapanggih laratanana. Tah kulantaran kitu kami rek amanat kanu ditinggalkeun. Oh macing bisa ngajaga diri, ngajaga paguron jeung ngajaga keamanan di dieu. Pikeun mimpin anu di dieu kami rek mereka percayaan ka si Aming. Pek ming urus kumaneh segala rupana. Tah sakitu amanat ti kami kumaha kaharti ku sarerea cek Mama Sutara. Neuteup ka murid-muridna keur karumpul pok dijawab ku sarerea. Menikah hartos patarik-tarik siga nu hayang kadenge kun jadi guruna. Syukur lamun kahartimu. Eta pisan nu dipiharap ku kami. Syukur lamun kaharti mah. Ayeuna kami jeung batur-batur marane anu duaan nyatana si Radia jeung sincang rek ngamimitian lunta ti dieu. Ayu urang silih duakeun sangkan urang salamet sarerea, salamet anu mangkat, salamet nu ditinggalkeun. Cek Mama Sutara ngareret ka si Radia jeung sincang anu keur narangtung tukangin Mama Sutara. Jep sarerea jeung majarempe masing-masing ngaduakeun kanu Maha Kawasa sangkan salamet sarerea. Sanggeus radalila pok Mama Sutara nyarita deui kanduaan. Radia Encang, ayu urang ini tayuna. Cek Mama Sutara bari terus ngamimitian ngalengka. Cuma Mama abdi duaan perantos siap bari ngiringan Mama. Jawab si Radia bari nuturkeun. Malah sincang geges ngalengkah lalaunan si janu ngarasa hoream. Geus kitu terus malik ka tukang si Radia jeung sincang ngaracungkeun leungeun ka baturna. Dibales ku baturna manipating arulang ngagupaikeun leungeunna. Kebat perlampahan anak Sutara jeung muridna duaan tinu jalma pating kerdik lempang ninggalkeun lembur kalapanunggal pikeun maluruh nini kalingking anu jadi bubit-buit permusuhanan. Saja jalan aya nu nyarita Mama Sutara lempang bari mikiran pilampaheun lantaran boga patokan utangtu.
teuing ka mana heula nu rek dituju kitu deui si Radia jeung Sincang duanana malikir sajeroning hatena. Sanggeus lumampah kira-kira 5 jam lilana para mitra. Sutara jeung batur-batur natarpi ka hiji tempat didinya geus kaasup pileuweungan lantaran sabudeurina lobat tangkal kainu jarangkung badag. Reg Sutara eureun heula leumpangna pok nyarita ka si Radia jeung ka Sincang sora rada haros-hos semu capek. Radia, Sincang, eureun heula euy aduh. Urang perlu ngabadamikeun perkara tujuan tangtu. Lantaran sok sanajan sifat nanyangan, tapi ari tempat-tempat nu dituju mah kudu dipikiran ti ayeuna keneh euy. Ceuk Mama Sutara bari gek diuk dina batu. Terus ngageberan beuheungna ku dampaleun si Radia jeung Sincang gek dariuk pok si Radia ngajawab bangun segut. Mangga Mama, laleres kedah kitu nanging ngemutkeun emutan abdi mah supados langkung yakin sareng afdol Mama. Kumaha pami urang ngabujeng heula tu ka kuburan heubeul. Etang-etang jarah ka kuburan yang malati. Tau pami tidinya teu aya laratan urang lajengkeun ka Gunung Bengkok. Mudah-mudahan dirinya mendak lacak anu yakin. Tak kitu pamendak abdi mah manawi sareng manawi Mama tiasa katampi ku manah Mama. Ceuk si Radia hideng ngajak ngayakeun usul. Atuh Sutara meuli bungah lantaran muridna kaitung kesit dina mikir. Pok Sutara ngajawab bari imut bangun panuju pisan. Halus Radia halus. Kami ge satuju pisan kana kayang maneh teh. Memang kami ge geus mikir ka perbadinya. Kulantaran anu keur dipikiran ku urang teh eueuhna malati bodas. Ku tangan-tanganan ini karingking. Jadi samemeh urang ngayakeun tinakan deh urang kudu jarah heula ka makamna malaki bodas. Satuju Mama ge Radia halus euy halus. Satuju pisan. Kumaha pamanggih maneh Sincang satuju kana usul si Radia. Cek Mama Sutara bari nareret ka Sincang. Pok Sincang ngajawab. Ari abdi mah teu satuju Mama margi ari ngabujeng ka astana heubeul mah. Asa teu aya hartosna margi da moal aya naon-naon di dinya teh. Kajabi ti kuburan yang malati. Da kuburan yang malati moal tiasa ditaros Mama ku urang teh. Lantaran anjeunna parantos teu aya di kieuna. Langkung saya urang pilari ka tempat anu sanes. Da urang teh nuju milarian ini kalingking. Sanes milarian jang banara tanapi Neng Ratmini. Kitu emutan abdi mah. Cek Sincang bari ngareret ka Sutara. Lang Sutara mikiran caritaan Sincang. Para wardi dua usul anak buah nanu tojayah itu hayang kadieu ieu hayang kaditu. Memang si Radia ge jemendut lantaran usulna teu kapake ku Sincang. Lila pok si Radia nyarita deui. Cang, ai maksud dewek mah kitu. Kurek murek diteangan teh si kalingking, tapi pikeun neangan heula laratan utang tu urang teh kudu ka asana heubeul heula. Cusuganan we di dinya aya tanda-tandana. Talamun tidinya teu manggih laratan kakara urang ka tempat sejen kitu maksud kuring mah. Jadi nu penting mah urang teh muncul bahasa Malayuna mah neangan tempat berpijak kitu tah. Jadi urang mimiti ngayakeun panalungkikan teh tidinya heula kitu maksud kuring mah. Da sarua tuh neangan ka mana-mana oge da urang ge can boga tujuan nu tangtu. Jawab si Radia bari neuteub ka Sincang. Oh nya lamun ngadon los-los ka dinya sarua jeung mikeunaan waktu jeung tanaga teu bubu atuh. Ayeuna mah mending sejen lah atuh da sarua we neangan ka mana-mana oge meureun. Cek Sincang tetep dina pamadeganan. Pok si Radia nyarita deui. Alah ada rese maneh mah tapi kajeun lah. Ayeuna mah urang nyangakeun ka mama guru lah. Nah kedah kumaha milarianna abdi mah nyangakeun kumaha saena we. Cek si Radia bari ngareret ka Sutara pok nyarita deui. Bade ka mana heula tuh dijugjug teh Mama? Nah bade ka astana heubeul nepi ka mana? Kedah singgung gua tuh ti ayeuna supados teu micunan tanaga Mama. Cek si Radia bangun teu sabar pok Sutara ngajawab. Nya ulah rusuh Radia. Ulah rusuh. Anu penting mah urang teh kudu mikiran hal ieu teh kalayan pasti. Jeung deui lamun manggih perkara nu sarupa kieu teu kudu silih rengan teu kudu. Da wajar ari pamadegan anu beda mah kabeh oge tayang salah. Ari kaputusan mah kieu.
Ayeuna mah hayu urang lareumpang deui, mana bae anu pangheulana katincak urang, tah didinya urang kudu ngamimitian yangan ini kalingking. Malah ayeuna ge sabenerna teh geus ngamimitian ieu teh ngancan aya laratanana. Hayu urang ngarinit deui, awak kaparase apa mali cek Sutara bari nangtung. Pok si Radia ngajawab. Oh, nyamang atuh mama. Ayo urang maju deui cang. Cek si Radia bari ngareret ka Sincang. Oh, ayo atuh jawab Sincang bari nangtung. Geus kitu mah berarti luan arinit deui, ari jalan nu disorang geus mimiti nanya jeung rembat ku jujukutan. Tucuk saliara ngaroetan kana bitis tapi nu tiluan teu malire anu kitu teh jongjon bae lumampah bari luah pieu susuganan kaparengan panggih jeung nini kalingking. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, gancangna carita, dua poe geus kaliwat Sutara jeung anak muridna, anu duaan tarpi ka hiji tempat harita teh kira wancit tunggang gunung. Panon poe cahaya geus robah jadi beureum semu koneng. Malah mah lila-lila blus panon poe nyusup ka satukangin gunung, dijajabkeun ku sorato ngeret jeung reang di sarada. Manuk recep matak waas ngan hanyakal sorak koreak pating koreak matak lewang. Gagak jeung sit uncuing mata ketir. Kaayaan anu matak pika betaheun teh kalah ka matak keung komo barang kadeng aya ajag nu babaung. Kaayaan kalah ka beuki geuman, malah keur kitu berai cahaya layung menihurung ngempur, hibar lir cahaya emas inten. Kalayang-kalayang di jomantara loba kalong nipating gaya bab. Terus koreak ting kareak mata ketir. Sutara katut si Radia jeung Sincang jarongjon lumampah tapi bulu punuk pating puringkak bujur asa kokoplokan sakujur awak ngadadak paranas tiris. Beuki lila si Radia jeung Sincang beuki kenor lempang ari Sutara anu lempang ti heula tetep gancang teu matak heran lamun anu duaan jadi tinggalin. Radia mukeung euy eta sura gagak nu leuwang euy di warung kosora anjing nu babaung. Tenggus bisa rupna di kemana mun kecil yang ngaririwing anu ngaring kiwi kaya nu kukunjungan yang bergeun di matak soak euy cek Sincang ngabawa sorangan. Terus musa punduk bari muringis ari si Radia pok ngajawab. Ih sugan dewek teh dewek kan sieunan teh mun atuh ari sarua sieun mah euy da memang bener dipikir-pikir sigara aya kejadian goreng cek pikiran dewek mah tadi ini kendang seorang manuk juri jeung koreak mun reang di sarada matak sieun di tema dikucih ciri jeung ungkut-ungkut mata ketir euy kudu kumaha atuh urang teh nya mangka ditu mama guru kalaka ninggalkeun ka urang cek si Radia bari nunjuk ka Sutara nu harita geus rada anggang tinuduaan. Prenghap si Radia narik napas panjang ambek kana ngahegak dada kataratu naik manehna ngarasa capek anu lain lumayan. Bener euy loh urang teh bakal manggih ka susah gerai kitu tak lawang dipikir-pikir mah jeung deui cilaka pieureun kumaha mun poekeun sigana teh leumpang oge kudu ngarayap mangkaning dina kaayaan kieu matak sieun jeung lewang ieu cek Sincang bari luak lieu sok sieun ti jijir hayang datang ngariring kiwi lantaran geus beda rasa kaayaan di dinya matak sieun jeung keung. Tuh Sincang lah cilaka jiga urang teh nya. Yeuh urang gancangan leumpang itu mama guru geus jauh pisan tinggalieun urang teh cek si Radia bari leumpangna digancangan. Tapi samemeh Sincang nuturkeun ti kajauhan anu ngajerit mata kuatir. Aduh ampun nyeri ampun cek hiji sora meningot ceak maratan mega. Kadengena mata kukurayeun kebeg si Radia jeung Sincang pating rarenyag. Kajeleng si Radia luncat jeung ka Sincang panon bolotot meniburia bunceli. Untu norok tok ciga nu kaburusan pok nyarita bari ngadegdeg. Waduh cilaka we cilaka cang euy didaya kuntin ngajerit meningirung mata kukurayeun kumaha urang cangnya cek si Radia bari luak lieu tuur nyoroncod siga nu kaburusan.
ulah gugup euy lah wating musuh eta teh bertaki-taki wening oge sedikeun pakarang bisa musuh ngabongan jawab Sincang bari culang cileung siga bangsat. Bodoh maneh mamanya ya suara manusia datang ti luhur onaman mah apa di tiga suara guludug. Awas hati-hati Cang euy bisa ya kunti anu ngaranggeum. Kacipta matana carolong kuntu narorol ulu kubuncungan ari rupana bodas siga kapas buruk ngariringki mata soak euy cik si Radia bari muringis. Bulu punuk harudang kabeh kesang tiis nyorolok di sakujur awakna tapi sameme Sincang nyarita deui jerit aya nu ngajerit mata ketiret tapi cikikik dituturkeun ku seuri menit pating cirihil sorang ngirung mata kukurayeun. Sora teh para dibarengan ku jejeritan sora patemalan siga loba puguh si Radia beuki soak beungeut katara menipias. Kitu deui Sincang ari ngadengen kitu mah meni ngadegdeg panon molotot teu ngiceup-ngiceup kuntu norok tok kawas nu kabulusan. Da memang kakara ngalaman pengalaman model kitu mah kabrug Sincang ngarontok ka si Radia bari ngadegdeg pok ngomong bari rero. Waduh, ayah nyuri, di mana dia? Awas ya dia, singalang bisa kadewe kan? Siapa dulu? Cek Sincang beri nyeklan tak si Radia. Duaan silih ceklan dua kliuk bulu punuk sing puriding meniges asa kandal ngawiwi. Ini dong Sincang lah, di baju dewek ulah di babadol si soe kei. Hari tadi diminta kan jauh, kesabaran kapal emang ulah deket. Ulah deket-deket ka dieu ka sabrang ka Palembang ka dieu nyangka-nyangka aing mah lain-lain deui sia-sia mah di ditu aing mah di dieu cek si Radia bari metot kampret Sincang pok Sincang ngajawab naon sia Radia kalau kan kita kalembur ka Palembang ka dewek segala Mendem lain urang Palembang sia ampun aing sieun deui cek si Encang bari ngadegdeg kuntu norok tok malah keur kitu teh cicicik ayeuna seuri sora leutik tapi tarik asa ditompokeun kana ceurik kadengen mata kukurayeun. Sora tulung-tulungan bari jengcing cirihil ceuk nu seuri ditungtungan ku ngajerit menta tulung. Ter awak si Radia jeung Sincang leper. Tungtungna para mitra rempeyak dua nanah nalamru teu kuat nangtung deui. Ngan untung keur kitu teh kurunyung Mama Sutara nyampeurkeun ret kanu keur pating galibrig teh bari nyung leng Mama Sutara ngahulang akhirna pok ngomong jroning hatena teteh labar orang ngan boga anak buah teh kakara ngadengen kitu geus ngalamru kumaha lamun aya musuh tapi ya sigana mah sakieu sieuna dengan ku jurig teu katempo wungku lantaran hese dilawan beda jeung jurig anu kadeuleu ceuk gerentes hate Mama Sutara bari neuteub kaduduaan geus kitu mah pok Mama Sutara nanya bari noel ka ceuli si Radia nu harita keur nyuh kana tonggong Sincang Radia Sincang harudang heuy nanaonan kalapating suruduk kitu ayo harudang geus burit kitu tuh sagedeung di paron poe nyurup Cetes Mama Sutara bari noelan ceuli si Radia kurubug si Radia ngagurubug bari ngeuh ampun kulimat buka dosa kali itu ka sabrang ka Palembang balik mau kurubug ulah deket-deket ka dieu kurubug udangnya mau adanya ampun si Radia bala fitrat teh pugurus da mau kurubug udang ka Cirebon ya di ka Palembang bu teteh lagi sparna Radia hari sia eling atawa henteu piraku ka aing nitah ka Palembang udang sia Radia cek Mama Sutara bari ngajibir ceuli si Radia meni nyengir si Radia teh manehna cengkat nuturkeun ceulina nu dijibir aduh ampun jurig ampun tuan jurig ceuli kami mah meni panas kebat ampun ampun tuan jurig ulah dikieu sieun kuring mah cek si Radia bari muringis puguh Sutara meni keheuleun lantaran dirina disebut tuan jurig bro walikat si Radia ditampiling kuak si Radia ngoceak mata kuatir sungut calawak si gengsu ayo ampun coba bisa aduh meni seueur kieu ampun ulah diteulan ulah hayang kana hirup ampun jurig cek si Radia bari ngabangkieung geus kitu ret ka Sutara kebeg si Radia ngagebeg sarta kerkebeg lantaran di hareupeuna teh teteh guruna pok si Radia nyarita bari nyemak aduh hapunten Mama Guru menurut teh sanes salira si Mabdi parantos luka kelanyap ke salira ku mamantu nyebat jurig sekali dia hapunten we nu kasuhun
si abdi mau selepat mama. Cek si Radia bari terus nyuh kana suku Sutara. Tigan rek ciri para mitra lewa-lewe. Atuh harita Mama Sutara cakakak siri. Ari maneh Radia kalakuan deh. Keur nahaon make nyemah. Ulah kitu Radia sok nang tunggainya. Kami mah nampiling sodelin amek tapi ngubaran maneh nu kasurupan ngara bisa cager deui. Abdi mah teu kasurupan mama. Ngieun ku juri anu ngaririwaan ka abdi. Hapunten abdi mama. Cek si Radia bari terus cengkat. Manehna popoyong kodan bangun era pok nyarita cincang anu keur nyuh keneh. Cang, udang euy. Yeuh, aing mah tenang we aya mama. Dua sia udang. Udang euy. Ulah nongeng kitu teh sopan sia. Naon kumaha sia lamun nya kenal pot keluar di sada. Cek si Radia bari ngajung-jungkeun tak cincang. Kunyang cincang udang terus ngareret ka Mama Sutara pok nyarita bari ngeleper. Hapunten mama, abdi teh sieun ku jurig. Wah, mana mah teu bubu cincang di mana ya jurig nih? Cek si Radia enggat kalima. Ayeuna mah tasieun rada ngurangan, pedah dijijireunana aya Sutara pok cincang nyarita deui. Wah, ampura we tuh ya. Da sieun da kita ieu buru-buru menyasakan lo. Tapi kamarana jurig teh nya? Cek cincang luak lieu. Barang tamat cincang nyarita cikikik aya nu nyengserikeun terus disusul ku ngajerit mata kuatir. Kebeg Mama Sutara jeung si Radia ngagrebeg. Satakar kebeg. Malah cincang mending ngarumpuyuh harita oge para mitra. Terus ngungkupan beungeutna ku dampaleun. Awak ngadeg-deg tapi untung kaburu dibeberah ku Sutara. Tenang Radia. Cang tenang euy, ulah gugup euy. Nu tadi mah memang sora jurig nu nyiliwuri setan nu minarupa atawa arwah nu teu sampurna. Tah kulantaran kitu omat ulah rek gugup. Ayo urang salampeurkeun we tu urang. Keun we. Ulah ngaganggu ka manehanana. Manehanana ulah ngaganggu ka urang. Cek Mama Sutara bari ngalengkah lalaunan. Tapi gancang ku si Radia ditempas. Disampurkeun mama. Garila teuing. Kakar ngadengin lagi sorana meni gue sieun abdi mah mana komo lamun kapangi jeung jirimna sigana teh matak ngingan maneh ahli mama abdi mah bade ngantosan di dieu sampun encang cek si Radia bari muringis terus ngareret ka cincang nu direret ngarti pok ngajawab bener dia wingi satuju lah ngomong cicingna di dieu sabiasa nu kaditu mah mama tuh nyalira mah sieun abdi mah sieun cek cincang bari ngabiri gigi. Puguh Mama Sutara rada keheuleun. Tapi teu bisa majar kumaha dan sieun mah teu bisa dipaksa. Akhirna pok Mama Sutara nyarita sarta leumpang eureun. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Baek we cari cing di dieu nya. Tapi lamun ka dieu aya ririwan nyampeurkeun kami moal milu tanggung jawab. Baek we sangareupan kuduaan. Da kami mah tetep rek nyampeurkeun kana tempat datangna sora. Cik kumarane pilih mending mana? Mending urang nyampurkeun atau mending disampeurkeun ku ririwa? Cek Mama Sutara bari neuteub ka si Radia jeung cincang. Hulang duanana ngahuleng. Puguh pikeun cincang katut si Radia manehanana ngerasa bingung. Bingung para wargi da puguh duanana ge teh ya piliheunana lila-lila pok si Radia ngomong ka cincang. Wah, bingung cang. Lamun milu nyampurkeun ka ririwa hoream euy. Datang tuh kudu kapanggih jeung ririwa saterusna urang bakal sieun mari cicing di dieu bae sarua disieun lantaran ririwa bisi bener-bener nyampurkeun ka dieu kacipta euy lamun ngaringkiwik teh kudu kumaha pin ayeuna urang cang mending milu wae kitu ka mama atau mending cicing euy cek si Radia bari neuteub ka cincang ku Mama Sutara di Bandungan kalayan Daria anjeunna hayang nguji kana kawawanen muridna. Mending milu we euy mah ka mama euy lantaran ari milu mah sanajan sieun ge bisa sasarengan sareng mama guru jadi lamun aya naon-naon teh tangtu we bakal aya nulungan tapi sabalikna lamun ngadagoan di mana aya nu nyampurkeun teh mama moal nulungan ka urang jadi urang teh kudu daek we neureui ka sieun hoream mah ngiringan we mama guru abdi bari ngiring ka mama gitu cik cincang bari terus ngadeuketan ka Mama Sutara. Si Radia ge ari ngadenge caritaan baturna kitu mah teu wanyeun cicing sorangan. Akhirna mah nyarita ka Mama Sutara.
lamun kitu mah tuh abdi bade ngiringan we tuh mama ada di dieu sieun abdi teh bili dirawu ku diriwa terus dibawa ka Jumantara sieun abdi teh mama cek si Radia bari ngusap beungeutna geus kitu mah nyeh Mama Sutara seuri leutik pok nyarita deui ka si Radia jeung ka si Encang. Gonya syukur atuh ari kitu mah ayu atuh urang neangan anu ngajerit teh. Nah eta teh juri gata walainya. Tapi di mana tadi teh datang nanya? Di luhur ku kupingan mama langkung saya urang teh angwe tu ka luhur manawi aya di ditu. Cek si Radia bari nunjuk ka luhur. Bodoh maneh mah. Sok jerempe heula. Tah siga aya di ngagero tah pugannya tuh. Cek Mama Sutara bari ngacungkeun curu. Memang bener cerit aya di ngoceak mata kuatir. Mangkaning harita mah kaayaan teh geus beuki poe. Cahaya layung pareum rametuk jeung reungit napuk kanu tiluan. Anu tulung-tulungan anu nyebut tobat ampun jeung nyeri menta tulung. Sora nu ngajerit meninong toreng asa ditompokeun kana ceuli, tapi aweuhanana ting saleor ka unggal tempat. Si Radia jeung si Encang murungkut bari ngadeg-deg huntu pating torok-tok bakat ku sieun. Ulah ngadeg-deg kitu atuh cik dengekeun anu bener. Di mana datangna sora teh ti kaler atawa ti kidul? Cik Mama Sutara bari ngareret ka si Radia, pok si Radia ngajawab saingetna. Oh, sora mah siga ti unggal madhab mama. Margi kitu geuning jiga muter sora nu ngajerit teh. Abang julingnya cik si Radia bari nyekelan leungeun si Encang. Siga nu pajauh. Wah bodoh maneh Radia. Yu tuturkeun mama, tu ti belah kidul datangna teh. Siga mah moal jauh ti dieu, cek Mama Sutara bari leumpang lalaunan. Si Encang jeung si Radia silih reret siga nu hoream pisan rek nuturkeun teh. Tapi sanggeus Mama Sutara jauh mah duanana ti buburanyat ngaluturkeun bari ngadeg-deg. Duanana meni ngaharega, napas meni asa sesek, tapi teu ngararomong terus we nuturkeun Mama Sutara anu ngajugjug ka tempat datangna sora riliwa. Beuki lila beuki jauh kaayaan beuki poe. Ngan untung bentang geus aya nu tembong. Jadi teu meredong teuing reungit para mitra meni napuk kana beungeut. Hawa karasana panas meni nyongkab perbawa rasa sieun ngagolak dina awak padahal mah harita teh kaayaan di pagunungan tur ditiupan ku angin leutik anu ngahiribir. Keur kitu para mitra gaya-bag di luhureun sirah si Radia aya kalong ka kalayangan. Sora pating hareos mata klewang gajeleng si Radia luncat miheulaan Mama Sutara. Dua leungeun ranggah sungut calawak teu soraan. Puguh Mama Sutara reuwas pok nanya ka si Radia. Kunaon ari maneh Radia? Ngadon luncatan sakieu poek teh. Kumaha lamun kabeneran aya nu gurawes kana jurang pan maneh teh tiguling meureun. Semua mama luncatan abdi teh da eta sieun ku kalong ngagaya bag. Sieun diranggeum terus abdi teh dibawa kabur ke. Jawab si Radia bari ngadekitan Mama Sutara. Kitu deui si Encang mun leumpang jauh. Mun teh era mah yang muntang we kana pandangan Mama Sutara teh. Ari maneh sok aya wae. Borangan teh dibeakeun ku sorangan cik atuh. Kawas lain lalaki wae maneh teh. Kanyut kapunuk-punuk sia mah cik atuh sing era Radia. Maneh teh jawara euy. Piraku rek sieun ku kalong. Kudu era eta ku bedog meni ngagaplek nya cangkeng. Siku-siku nyolegreng, peso, bedog jeung sajabana. Malah moal jam paring sagala pan maneh teh. Cik Mama Sutara bari ngareret ka si Radia. Udah sieun mama. Sieun mah anger we da, bedog mah da teu tiasa nulungan mama. Cik si Radia bari ngareret semu era muncang mah beungeutna bakal katara pias gan untung harita teh poe. Geus atuh cicing ulah nyarita deui tah dengekeun. Di ditu sigana manu ceurik teh. Mending bangingik bangun anu kanyerianya nya. Sigana mah di teh loba dedemit kami hayang nyaho kana rupana ongko. Cek Mama Sutara bari leumpang na digancangan. Siga nu hayang buru-buru anyong teu boga kasieun saeutik-eutik acan es tuding teudeng ludeung jeung pinuh ku kawani. Beda jeung si Radia katut si Encang. Atuh dasanteuna Mama Sutara mah hiji sepuh parantos legok tapak genteng kadek.
Ari Sincang majeng si Radia bubuhan budak kamari sore can manggih pengalaman model kitu mata kacidasieuna ku kaayaan anu model kitu teh. Barang anjoga hiji tempat reg mamasud tara ngaraneg heula leumpang. Kitu deui si Radia jeung Sincang duanana pating raraneg bangun kaget. Panon pating polohok katilu makhluk anu keur pating beleg-beg bodas. Awak Sincang jeung si Radia ngeleper huntu norok-tok siga nu kabulusan. Ari sabab di jajalaneun aya 3 makhluk anu ngalemeng bodas ramo ngaracung kaluhur meuni rangwas. Mata ngelok ka jero huntu narorol meuni reges pikagilaeun. Sirah ngariringkik kubuuk anu diriaban katebak angin ari suku siga nu ngagantung. Tah ieu jiga nu pating jareuit teh. Na kunaon atuh maraneh teh jeung deuna ieu teh manusia atawa jin? Cik Mama Sutara ngomong lalaunan. Panon molohok katilu makhluk sedang si Radia jeung Sincang teu bisa nemalan. Duanana kasima nempo anu pikagilaeun. Deulila geuleyeung hiji makhluk ngadeuketan ka Sutara jiga nu rek ngarangeum. Lantaran dua leungeun dirangahkeun tapi Sutara teu galideur. Ngajanteng bari nangtung bari mureleng ka makhluk anu nyampeurkeun. Ngan si Radia teu kuat nahan kasieun, gerok manehna ngoceak mata kuatir bari mengpunan beungeut ku dua leungeun. Riwa, ampun Mama, hayu urang bubat Mama, Riwa. Cek si Radia bari ngagajeleng loncat. Terus lumpat cek rarasaan nama tapi kalah ke ajerugan didinya keneh. Malah Sincang hampir katubruk. Ari makhluk nu dua barang ngadenge si Radia ngagero ciga nu ngadenge. Geuleyeung duana nama raju lalaunan. Ngadeuketan ka Sincang hiji ka si Radia hiji. Kuak Sincang ngoceak mata ketir. Aduh, ampun tulung Mama. Eta aya setan tadi. Kokodam dirangwas. Ampun Mama, ampun. Tulung Mama. Abdi maswak ieu. Cek Sincang bari nunggupan beungitna. Sakujur awakna ngadeg-deg bakat usia kasih mak manehna geus poho kana kalalakianana. Padahal manehna teh jawara. Yareng pe atuh barudak. Ulah loba ting cacarita, ieu juri kurang singkahkeun sing jauh. Omah tong ting jarerit deui. Cek Mama Sutara bari mureleng katilu makhluk anu keur gegeuleuyeungan. Tapi si Radia jeung Sincang kalah kabuki parna. Duanana ngagali brib jiga nu muriang keur nirisan. Sora huntu norok-tok meni rame patemalan keur kitu ciuk aya angin ngagelebung tarik naker. Seor sorana pating saleor nebak dangdaunan. Malah cikikik disusul ku sora nu pating cirihil mata ketir. Cakakak aya sora nu seuring ngagerem handaruan. Kaayaan didinya ngadadak jadi geuman. Di kajauhan sora anjing babaung meni malebung. Matak namahan lawang jeung hariwang. Atuh tubuh para mitra si Radia jeung Sincang beuki rungkut bae. Awakna ngadaregdeng. Kawas nu muriang panas tiris sukuna geus teu puguh rasa. Asa napak asa henteu komo barang nempo 3 makhluk geus dari fitnah. Si Radia jeung Sincang meni asa geus dirawu juring. Kalayang hiji makhluk ngalayang ka si Radia. Siut punuk si Radia karasa tiis. Siga namah ditoel ku juring. Kuak si Radia ngagero mata kuatir. Ampun Mama, tulungan Mama. Aduh Mama, aya juri ngalampaan punuk. Cek si Radia bari mebeutkeun maneh. Lugi sorana kadenge meni ngakebut. Terus murungkut bari mengpeunan beungeutna. Samemeh Mama Sutara bisa nulungan. Kalayang siut cep punuk Sincang ge aya nu ngarampa tiis meni nyecep kawas ditempelan ku es balok. Puriding bulu punuk Sincang harudang kabe. Sakujur awakna ruy-rei tepuguh rasa. Kuak ngagero menta tulung. Jiga si Radia sora leuwih tarik mata ketir. Bapak, tulungan Mama. Aya nu ngarampa punuk. Aduh ampun menitiis. Aduh sobat teuing kuring deui menitiis. Ampun jurig kitu minggah. Cek Sincang bari ngarontok ka si Radia. Duanana paungku-ungku bari silih surudu. Pada hayang nyumputkeun beungeut jeung sira. Bakat kusieun karawel kuririwa nempo kaayaan kitu Mama Sutara rada kawur lantaran kaganggu ku anak buah nu pating koceak. Tapi bubuhan hiji kolot nu geus loba pangalaman. Mama Sutara teu eleh ku bangsa lelemut reup anjeunna peureum ari 2 panangan sidakep sinuku tunggal. Terus ngawatek jampe si kampret peteng.
sekaligus jeung aji panarawangan supaya bisa awas nempo kana sagala rupa nu aya di dinya. Sok sanajan kaayaan anu poek sanggeus beres mapatkeun jang jawokanana, hiuk aya angin ngagelebung tarik nater, sora munggah ngaguruh matak paur. Si Radia jeung si Encang beuki murungkut bae, disangka nama eta teh angin jurig, padahal mah angin pangawasa Mama Sutara. Bareng jeung datangna angin cerit anu pating jerit patemalan matak paur jeung mata keueung. Berai Mama Sutara beunta, barang breh kebeg Mama Sutara ngaranjang satak rekebek. Lantaran didinya teh jelas pisan aya 3 makhluk nu pikagilaeun keur silih tubruk jeung pada baturna jiga nu linglung. Tiguanana ting jerit mata kuatir, untuk nurang ngeteng beuki jelas katempona. Tete lalu bade demit di dieu teh geuning. Nah, aya di daerah mana atuh aing teh? Bet diparengkeun kudu tepung jeung nu kieu patu. Tapi ana make kudu sieun. Aing mah ngamun kudu kitu. Ngan hanya ka barudak barurangan pisan. Radia, jang harudang euy. Ulah silih suruduk kitu sok hayo udang buru-buru. Cek Mama Sutara nokera si Radia nu keur nongeng. Korejat si Radia hudang terus disusul ku si Encang. Duanana pating polohok ciga nu ngalinur. Sanggeus rada lila pok si Radia nanya ka guruna. Bade pikasaeunan Mama? Duh, sareng di geuning janten caang aya namanya. Nah, ya di mana urang teh Mama? Cek si Radia bari luak lieu ciga nu kasamaran. Lantaran memang keayaan harita teh jadi caang pangaruh aji panarawangan ti Mama Sutara anu bisa nyukupan keur tiluan. Pok Mama Sutara ngajawab bari imut. Ulah kaget Radia. Kaayaan di dieu mah tetep we jiga tadi, ngan bedana teh ayeuna mah maneh bisa nempo kalayan jelas. Tuh terempo kuduaan aya naon tuh di ditu. Cek Mama Sutara bari nunjuk ka hareup. Atuh ret si Radia jeung si Encang ngareret kanu ditunjuk ku guruna. Katempo kalaya jelas dirinya aya 3 makhluk keur silih tubruk jeung jiga nu sakalor. Ditema ku pating jerit na mata kuatir, lang si Radia ngahulang bakat ku bingung, kitu deui si Encang. Maneh nangan ukur bisa molohok bengong mata simeuteun, jeung deui mata kaget harita teh duaan teu boga rasa sieun. Nu aya rasa panasaran hayang nyaho kana naon-naon nu keur kajadian. Mama, kuning juring teh ni jadi jerauh Mama, jeung deui nahanya nanaonan maraneun teh nya. Meni silih tubruk sigan garelo kitu. Juring teh meningali lieur. Cek si Radia bari molohok cigan kurang jenjeg nyeh Mama Sutara imut ngajawab. Matak oge ulah rek sieun kudu demit mah yeuh. Radia, ulah sieun ku jurig, ulah sieun ku ririwa. Lantaran manusia leuwih mulia tina makhluk sejena. Asal urang bisa ngagunakeun ilmu pangeran. Urang teh disebutkeun diciptakeun ku Nu Maha Kawasa Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yen manusia teh makhluk pangpunjul-punjulna tibatan makhluk sejen. Disebutkeun manusia teh makhluk anu mulia lantaran ngabogaan akal jeung pikiran. Mulia eso teh ari bisa ngagunakeun akal jeung pikiran. Ari teu bisa ngagunakeun akal jeung pikiran mah sarua we jeung makhluk sejen anu eueuh hartina Radia. Dah tempo buktina asal urang we bisa ngagunakeun ilmu pangeran, ya tingali kumaneh eta makhluk dipikasieun kumaneh teh teu wani deui ngadeuketan ka urang lantaran sieun ku urang. Mumatak sakali deui mama amanat. Omat, ulah rek sieun kudu kitu patut. Da urang mah leuwih mulia batan manehanana. Cek Mama Sutara bari ngareret ka si Radia. Nu direret ngan ukurannya seuri atuh para mitra. Atuh tidinya harita tuluy ngareret ka si Encang, harita teh olohok bari ungut-ungutan. Sanggeus rada lila pok si Radia nyarita deui. Hartos ayeuna Mama, paingan atuh sok seueur jalmi anu tiasa meruhkeun jurig. Koreng teh make ilmu rupi namanya. Teteh lah bodoh abdi teh geus katipu jeung eleh ku siluman, ku jurig jeung gedemik.
nanging bade kumaha atuh salajengna mama urang teh hartos nama itu geuning si jurig teh caricing we di dinya mama sigan nu capeun pisan cek si Radia bari ngareret ka guruna. Pok Mama Sutara ngajawab, hayu urang salampeurkeun. Lamun lumpat urang arudag kami hayang nyaho kana tempatna. Nadi marana teh matuhna teh cek Mama Sutara bari ngalengkah lalaunan. Terus dituturkeun ku si Radia jeung ku si Encang. Duanana teh aya nu ngalawan ayeuna mah narurut bae kana pangajak buruna. Beuki lila Mama Sutara jeung muridna beuki deukeut kanu tilu makhluk. Barang geus hampir tepi, cerit aya nu ngoceak mata kuatir. Eta mah para mitra ngoceakna mata kuatir bari tulung-tulungan. Meninong toreng si Radia jeung si Encang pating rarenyag, rei bulu punduk harudang deui. Tapi teu loba pamola harita mah. Terus nuturkeun Mama Sutara nu ngajerit kadenge deui patemalan. Sigana nu tilu makhluk teh pating koceak, malah terus pating geuleuyeung ngajauhan. Pok Mama Sutara nyarita ka muridna nu duaan. Radia, Encang, hayu urang tuturkeun. Eta makhluk urang tuturkeun nepi ka mana bae oge, susuganan we aya guna jeung mangpaat napikeun urang. Cek Mama Sutara bari ngalieu ka tukang. Pok dijawab kudu duaan hampir bareng. Mangga mama, mangga. Cek si Radia bari jeung si Encang. Kituna teh bari terus nuturkeun Mama Sutara. Panon teu lisot nareuteup kanu tilu sora nu pating jarerit. Atuh para mitra, makhluk anu keur tinggeuleuyeung ngajauhan kalayan ngadadak jadi sepi kaayaan teh. Malah sora nu pating jarerit jempe, angin di ayeuna mah teu aya pisan. Beuki lila Mama Sutara jeung muridna beuki jauh. Terus nuturkeun tilu makhluk anu keur pating geuleuyeung bangun salse. Ceuk rarasaanna mah aman moal aya nuturkeun. Deulila antarana tilu makhluk nu matak pikasieun teh anyog ka hiji tempat. Reg tiluan areureun terus pating kuriling siga nu lieur. Reg Mama Sutara ge eureun. Malah si Radia jeung si Encang ge eureun. Pok Mama Sutara nyarita, tarempo Radia kuduaan kumarane. Si jurig teh pating kuriling siga nu lieur tuh, siga nama manehna teh keur neangan tempat. Awas tulah ngariceup ieu bisi kapalingan sarta teh nyaho initna. Cek Mama Sutara bari nunjuk ka tilu makhluk anu keur pating geuleuyeung ngurilingan hiji barang nu can katempo jelasna. Mangga mama, keun ku abdi urang sidikeun. Ka mana ngaleosna teh nya? Ka luhur atawa ka handap? Cek si Radia bari molohok anu keur pating kuriling. Pok si Encang oge ngajawab, nyalah urang bandungan we sing taliti bisi teu kanyahoan ngaleosna. Nah maranina teh ngaliang jiga kasir gitu atawa ngabung siga manuk. Yang nyaho lah kuring Radia. Cek si Encang bari nyolel ciri si Radia. Puguh si Radia ngagurudug bari ngomong, "Ih, moal maneh kalau ngoelan ciri jiga riwa sia." Rek nempokeun mah nempokeun we atuh. Sing taliti ulah bari tual-tual segala rupa. Wah, bura we atuh Radia dalin dihaja sugan teh ngoel kana tak-tak. Tunggu teka tempo, cicing ulah ribut euy. Tuh. Insya Allah mah geus jadi haseup. Ada. Kabeh jadi haseup euy. Cek si Encang bari tutunyu. Panon teu waleh neuteup kana tilu makhluk anu jirimna geus robah jadi haseup. Pok Mama Sutara nyarita lalaunan sangkan si Encang jarempe. Jarempe barudak ulah ribut bisi teu kanyawan leosna. Cek Mama Sutara bari nepak tak-tak si Encang. Mangga abi moal gandeng ini mah. Jawab si Encang bari terus jempe. Pok ditempas ku si Radia. Si Encang mah gandeng wae cicing atuh Cang. Ngomong wae gandeng. Cek si Radia bari nepak ping-ping si Encang. Jempe atuh apaan si Encang lagi geus jempe. Nah ari maneh kalah ka ngomong wae atuh Radia. Cek Mama Sutara rada heuras. Jep si Radia jempe teu nyarita deui. Panon molohok ka tilu makhluk anu geus jarani haseup. Paledung tilu gulung haseup menikano sewot nyirorot ka handap cigarek asup kana liang. Tungtungna les haseup teh leungit tiluan geus nyiles teu kanyahoan leungitna. Geus kitu mah nyung disusul ku curik mending ngabangi. Bangun anu kanyerian ceurikna jiga nu alon. Tapi kadengena jelas kawas nu ditompokeun kana ceulik.
Rai bulu punuk si Radia jeung Sincang pating puriding sanggeus teu katempo jirimna teh kalah kajadi sieun bulu punuk pating puringkak bujur asa kokoplokan sakujur awak ngoprot ku kesang tiis. Mak anu curik mak mata kukurayan mak nah manusia tawa jurig tadi tanya barara intring hayang lah patepun jeung jurig gue mah cek si Radia bari ngagibring para mitra sadaya. Pok si Encang oge nyarita bari ngeleper. Laras mama lah, dia jurig ngucurik. Matak gorila teh. Matak gorila meureun sia mah. Encang nyarita teh matak gorila. Sungguh mama matak gorila. Ini penting puriding sia buru punuk kuring mah. Buat singkana tuh mama kuring mah sieun mah. Cek si Encang bari ngatayap ngadeukeutan ka Mama Sutara. Pok Mama Sutara nyarita semukeul. Jarempe atuh jarempe kawas golon we lalampahan teh apan geus eueuh jurigna oge naon deui atuh nu dipikasieun teh dasar borangan maneh mah kawas lain lalaki we teu naon atuh make ngilu jeung mama ai borangan mah puhartina maneh teh Radia Encang cek Mama Sutara bari ngaret kanuduaan. Pok si Radia ngajawab, ampun mama lah, kumaha tuh dah sieun abdi teh mama, eta nangis teh matak mending ngahudang ke bulu punuk, sorana ngabangingik mata kukurayeun mama, nah leres teh cek itu nangis mama, sareng naon sababna atunya di dieu atunya. Cek si Radia nanya ka Mama Sutara meuni norostos, nyaritana teh lir kacang ninggang kajang para wargi sadaya. Kulantaran manehna teu kaharti ku kajadian-kajadian anu memang kealaman ku diri manehanana. Ngaso heula ngaso. Barang si Radia nanyakeun masalah-masalah nu aya patula patali jeung hal-hal anu kaalaman ku dirina. Harita Mama Sutara nyarita deui. Hari maneh. Borangan mah borangan we atuh lalu bating alesan. Yu lalumbang deui jurig nu keur ceurik kurang sampeurkeun. Sampeurkeun mama. Nah teu lepat mama. Cek si Radia remur luas hingga nu teu percaya kana caritaan guruna. Urang sampurkeun yang nyahoen bisa benerna nah eta teh siluman atawa naon. Ayo ulah loba carita cek Mama Sutara bari terus ngalengkah deui. Teu malire ka si Radia jeung ka Sincang akhirna mah duanana naluturkeun da sieun ari ditinggalkeun. Kelila antarana Mama Sutara jeung duaan teh geus tarpi ka hiji palataran urut ngaleungitna jurig nu tilu teh. Barang serog Mama Sutara meni colohok lantaran didinya aya tilu rorongkong meni patunyang-tunyang. Gigireunana patulayah bubuk kelamak anu geus rawek siga namah urut papakeanana. Huleng Mama Sutara ngahuleng. Panon molohok ka tilu rorongkong ari si Radia jeung Sincang pating purungkut sigen soak. Jajantung ratu tutunggulan bulu punuk kalah kabuki karanal pating puriding beki rongkah sanggeus rada lila pok Mama Sutara nyarita lalaunan. Teteh lah anu tadi teh tilu arwah nu marakayangan siga nama maot ngadadak atawa memang aya nu mateni carana kajempisan. Karunya teuing sigana teh dagingna beak ku manuk gagak atawa ajag nu tinggal kari tulangna tapi sagar rupa geus kaliwat. Naon rupa nu teu dipiharep geus kajadian ngan hanya kalaing teu nyaho kana ngaranna. Nasaha ieu tilu rorongkong teh. Cek Sutara bari ngalengkah lalaunan terus ngadeuketan tilu rorongkong nu patunyang-tunyang. Heok para mitra kaabu bau. Tapi Mama Sutara tetep maju teu kaganggu ku naon-naon. Si Radia jeung Sincang siliraret malah pok si Radia ngomong lalaunan. Cang, Mama guru ngadeuketan ka ditu. Ari urang kudu kumaha? Na cicing bae di dieu atawa kudu nuturkeun? Cek si Radia semu bingung pisan. Lantaran kasieun teu daek ngurangan. Urang nuturkeun itu ka Mama guru bisa anu ngaranggeun ka di dieu mah. Ya, urang buru-buru bisa jurig manten. Cek Sincang
bari ngalengkah nuturkeun Mama Sutara tapi sukuna karasa ngeleper. Wah, ulah Cang balik dewe euy, sieun ka ditu mah. Cek si Radia bari metot deui leungeun Sincang. Sieun kada gua di mah tuh, hayu tuturkeun Mama. Jawab Sincang bari ngagusur ka si Radia. Akhirna si Radia ge nuturkeun teu dilageus tarpi ka Mama Sutara. Reduanana areureun panon pating polohok kana tilu rorongkong. Radia, Sincang kumaneh katarempo atawa henteu? Cek Mama Sutara ngareret ke anak muridnya. Pok si Radia malik nanya, naon nu katingali teh Mama? Eta tilu rorongkong nu ngagoler hareupeun urang. Jawab Sutara bari nunjuk kana rorongkong. Pok si Radia ngajawab deui, kantenan katinggal Mama. Nah kumaha kitu Mama? Sok sidikeun kumarane. Na rorongkong saha kira-kirana da jigen anyar keneh ieu rorongkong teh. Lantaran kaameuh meuni bau kieu, sok sidikeun kuduaan. Cek Mama Sutara bari nunjuk kana tilu rorongkong si Radia jeung Sincang pating polohok bengong. Panon diborototkeun bakat ku hayang sidik pisan kana tilu rorongkong, tapi tetep teu aya tanda-tanda anu wawu. Akhirna srog si Radia maju salengkah, kasieun ngadadak leungit diganti ku rasa penasaran. Malah Sincang ge kabawakeun srog ngalengkah ka hareup ngadeuketan tilu rorongkong. Breh katempo gigireunana aya bedog ngagoler. Katayep si Radia ngadeuketan bedog nu ngagoler teh ragamang leungeunna rek nyokot bedog. Siuk aya angin ngaguruh. Seak nebak peungit si Radia. Kebeg si Radia ngagebeg satakar kebeg. Gajleng luncat ka tukang bari ngagero satarik. Ampun Mama, sieun kuring mah. Aya bedog Mama tuh, aya bedog nu aya anginan. Mataku kurayeun Mama. Cek si Radia bari nunjuk kana bedog di gireunana rorongkong. Di gireun rorongkong panon si Radia meuni buria bunceli. Awakna ngeleper bakat ku luas. Kitu deui Sincang manehna kabawakeun soak. Jeleng luncat ka tukang. Rubuh si gaduh dibebeutkeun awak karasana linu. Tapi teu dirasa. Kodo mangorona ngadeuketan ka Mama Sutara pok nyarita bangun ruas. Ampun Mama, si Radia ngareruas manehna sieun ku bedog jajantung abdi asa coplok. Ngan untungna can coplok Mama. Cek Sincang bari ngahegak sigan capek pisan. Dasar manusianya nyahuanan maneh mah. Kami mah lain sieun ku bedog Sincang. Ruas ku angin kaluar tina bedog. Dasar bodoh maneh mah. Cek si Radia kenginaheun disebut sieun ku bedog. Akhirna kasieun jadi leungit. Kalindih ku nafsu ka Sincangan. Untung samemeh Sincang nyarita deui. Mama Sutara kaburu misah bari cakakak siri bangun anu bunga. Ngeus euy ngeus. Duku dulu baca tur kami geges nyaho kana naon-naon kajadian. Ayeuna mah kieu we heuy, eta bedog copot deui ku maneh Radia. Kami hayang ngilikan leuwih yakin. Susuganan dina eta bedog aya hiji tanda nu bisa dipercaya. Sok copot deui, kami tanggung jawab. Moal aya naon-naon sok kadinya. Cek Mama Sutara. Bari ngareret ka si Radia, pok si Radia ngajawab. Mangga Mama, eta bedog bade di Bandung ku abdi. Pira aku make rek ngegel segala rupa. Alah cicing sebedognya. Ujang ngadog, siapa lu ngajadog, da siapa bedog. Sia ulah lu bating non teh loba kalakuan, da sia mah cicingnya. Bedog dirakeun ku manusia. Sia teu meunang gerak ngajadog ya bedog. Sok. Ulah nyup cik tadi sia. Mun sia nyup sia. Sia ku yang dipotongkeun leu. Sok, maneh dicokot kami ya. Cik si Radia bari ganduang leumpang jiga nu wani pisan. Ngadeuketan bedog nu aya gigireun rorongkong teh. Sanggeus tepi si Radia teu loba pikir, gap bedog dicekel. Gancang balik ka Mama Sutara bari ngajinjing bedog pok nyarita. Beunang ina Mama. Linek geuning bedog teh nya. Sugana bedog teh gagah geuning linek. Enteng kieu teh kuku. Manganya nyakeun Mama ya. Cek si Radia bari nyodorkeun bedog ka Mama Sutara. Gap ditampanan ku Mama Sutara bari ngajawab. Syukur Radia syukur. Ieu bedog urang pariksa ku urang. Nah aya tanda-tanda nu hade atawa moal. Mudah-mudahan ieu bedog aya tanda-tanda pikeun urang bisa nuntun nuju kana tempat nu dituju. Sok-sok kumaha urang tingali
Cek Mama Sutara bari neges-neges kana perah bedog. Malah mahirna sakabeh dipariksa tina perah nepi kana congo. Teu dilapok Mama Sutara nyarita deui. Nyunurukan raja, ngumpulkeun suluhna nu gadaring, pikeun mariksa bedog nu leuwih taliti, kudu caang pisan mariksa nu kieu mah atuh. Cek Mama Sutara bari ngareret ka si Radia. Pok si Radia ngajawab, "Mangga Mama, urang sakantenahna tuh si Duru margi kalorsan abdi teh tiris pisan Mama." Cek si Radia. Bari terus harita teh para mitra ngareret ka Sincang. Pok nyarita ka Sincang, "Cang, bantuan euy ngalasuluh euy urang ngadurukan." "Ayolah, da memang ti iseun ya reueug sini mah." Jawab Sincang bari terus nyabut bedogna. Harita keneh para mitra ngalaan suluh nu kabeneran loba di dinya. Kitu si Radia manehna teu loba deui carita. Ngadeluk bae ngalaan dahan-dahan kain gadaring. Sanggeus kaitung loba tuluy dibunuhkeun sarta harita keneh diduruk. Gur sini ngabebela para mitra, geus kitu manehna init deui. Malah kabeneran aya tangkal sampeu ting saha meureun anu melakna atawa jadi sorangan kabeneran sampeu dicabut gede pisan. Loba catur sampeu teh para mitra sup diasupkeun maksudna marek dibubui. Perai kaya didinya jadi caang. Tilu rorongkong anu ngajerepat dina taneuh leuwih jelas katempona. Geus kitu Mama Sutara ngadeuketan kana durukan bari ngajingjing bedog. Sarta pok Mama Sutara nyarita kanuduaan. Radia, oge encang, cing kadari euy, ieu bedog urang pariksa ku urang tiluan. Nah aya naon anu bisa dipake tanah. Lantaran urang boga tujuan pikeun maluruh sakumaha nu direncanakeun ku urang di imah teh. Susuganan we ku ayana ieu bedog. Aya laratan urang teh ulah neangan kalangkang heulang, tapi ku ayana ieu urang boga laratan anu bisa mere pituduh sangkan urang bisa nuju kana tempat anu dituju sekalayan sahade-hadena. Cuman mama pan tujuan urangnya badan yang ini kalingking, mudah-mudahan lah tuh ku ayana ieu bedog teh urang tiasa menak laratan gitu tah. Da pasti meureun ieu teh bedog non teh jelema nu paeh teh pasti tarung kita santeun aya Mama. Gua maneh teh bangsa penjahat-penjahat itu badog-badog, mudah-mudahan mah kitu tah aya laratanana. Nya mata kitu. Jadi cek Mama oge susugana ai urang mah usaha mah kudu usaha satekah pola sangkan cita-cita urang bisa tinekanan. Ulah urang teu bari usaha mah urang teh moal bisa nyumponan segala rupa kahayang atuh. Taina urang geus usaha nepi ka wangkin ieu. Urang teh bener-bener usaha satekah pola sakumaha nu geus direncanakeun waktu urang ini di imah teh. Taina usaha urang geus nepi ka dieu popoean geuninganan urang teh sababaraha poe mapai laratan neangan laratan ngan saukur neangan kalangkang heulang. Mudah-mudahan we ku ayana ieu urang bisa menangkeun hiji tanda anu bisa dipake anjer-anjer. Cik Mama Sutara bari diuk bangun salse. Si Radia jeung Sincang gancang nyalampurkeun terus guk-gek dari uk dijirin Mama Sutara. Mama tuh Mama urang taliti Mama. Aya naon atina eta bedog teh nya? Cek si Radia bari melong kana bedog. Ari Mama Sutara teu ngajawab terus naliti kaayaan bedog teh. Sanggeus dibulak balik sababaraha kali eta bedog teh para mitra dititenan kalayan ati-ati tur apik ku Mama Sutara. Breh dina perah bedog aya hiji tanah para mitra sadaya. Atuh kau